padang urap panas nih mendingan ulin di imah urang nggak usah saha. Oh gitu dudanan di imah teh usah saha. Ayo atuh yuk barudak yuk. Yuk. Kakak eka mana? Ulin ka imah si dudan yang babaturan. Milu atuh. Ulah dade di malet kene. Geus gede cek si bapak. Nah, geus gede. Padahal macan sakola-kola acan. Nya, urang teh leutik kene. Tapi yang milu naon maneh sadari? Juga luta jeung urang hiji-hiji. Barudak. Adi urang masuk adat-adatan. Ning kene kabur yuk. Malah kabur. Oke aku urang di jailan Bapak. Pusi kakak teh diajakan. Ulin. Keun bae teu diajakan gen. Pagana leutik keneh. Geus ayeuna mah jeung bapa we di dieu ulina. Embung ulin jeung bapak mah geus kolot. Ulah kitu, ieu teh Bapak Ujang. Moal dibere jajan gerak ku Bapak. Bapak masuk kitu mana minta duit jeung jajan. Eta budak. Tadi kan isuk-isuk geus dibere jajan ku Bapak. Bapak mah koret